Kali deui. Faraida awaida. Nya. Ieu lafaz faraida awaida engke disebutna eta tadi teh tarkib idopi. Ya. Tarkib idopi lantaran lafaz faraid diidopatkeun ka lafaz awaid. Ai idopat biasana ujungna kudu jer, pandi dia mah difathahkeun. Tayu fathahna dina lafaz awaida ieu teh fathah ciri jer idopat. Ciri jerna dina idopat. Lantaran ieu mah isim goer munsharif tegasna segat muntahal jum. Segat naon cenah? Akur kana wazan mafa'ila masajida. Nya, tingali kita. Atawa bisa dijadikan sifat tina lafaz faraid. Faraida awaida jadikeun sifat. Sedangkan sifat kudu nurut kana mausuf. Mausuf ropa-ropakeun, mausuf nasabkeun, mausuf jarkeun. Sedangkan di dia faraida mausufna nasab ieu kudu di nasabkeun. Engke disebutna tarkib tausifi. Tarkib naon cenah? Tarkib tausifi. Terus, iya di dia. Ieu lafaz faraid tadi teh dimaknaan lain ku makna hakikina, tapi dimaknaan ku makna majazi. Nya. Dimaknaan ku makna majazi. Ya faraida awaida eta. Mana tadi teh jamakna nama tadi teh masalah ilmu bayan. Masalah ilmu bayan. Sedangkan faraid ieu teh jamak tina lafaz faridah. Faridah eta maknana jauharun fihi nafun. Nyaeta mutiara anu nangarana bermanfaat. Nya, mutiara anu bermanfaat. Ta lafaz faraid mentanu mata kitu nya. Lafaz faraid eta engke. Jadina jadi majaz. Majaz naon? Majaz isti'arah tasrihiyah asliyah. Tah, kumaha cenah cara nakrirna? Ieu. Dingalikeun ke nakrirna kieu. Subiha masailul bayan bil faraid. Nya. Bijami anakulan marghubun fihi. Gitu kan? Dzukiral musyabbah bih wa huwa al faraid. Wa huzifal musyabbah wa huwa masailul bayan. Ala sabilil majaz bil isti'arati tasrihiyatil asliyah. Kumaha cenah ieu na takrina? Wa takriruhu ayyuqala subiha masailul bayan bil faraid.